Nyuhan heula hujan. Mang uing ngiluh-ngiluhan. Iya, ada cai mah si Ujang ngiluh-ngiluhan heula. Jadi barudak urang teh ulah sieun ka makhluk-makhluk lain, ulah sieun ka jurig, ulah sieun ka naon. Pokona mah sieun urang teh hiji kudu ka sate. Bagus. Komo deui ngamun urang teh dibarengan ku getol ibadah, getol salat, getol ngaji. Insya Allah alurang teh jauh lah tina gogoda. Paham tuh? Halus gitu. Coba ayeuna posta dek ngetes coba. Marane hari Islam kan? Islam. Rukun Islam apa? Ibadah. Nah, coba Jal. Nu kadua naon? Puasa. Kulang mana teh? Puasa ieu makan dua mah salat. Sing bener atus teh. Tidak pun rukun Islam yang itu bisa-bisa acan. Hampura Pak, pokok. Sian saya teh cengar-cengir. Saya teh. Coba Ridwan. Naon rukun Islam anu kahiji? Naik haji Pak. Astagfirullah, salah diwae. Coba maneh Muka barang, Pak. anu kahiji tadi coba nu tadi udah salah. Sahadat. Nah, gitu atuh pinter maneh. Turutan tak apa situ ya, barudak. Nah, coba ayeuna Al, anu katilu naon Al? Rukun Islam. Zakat. Nah, bagus, pinter. Ayeuna nu kaopat. Coba Raden mana gambar wae tadi naon nu kaopat? Rewosan teh. Apa Ustad? Tunggu deui. Makana tuh, ari Pak Ustad keur ngajelaskeun teh diregepkeun. Coba maneh, naon tadi nu kaopat? Puasa. Nah, bagus. Coba enak anu kalima. Coba Aji, anu kalima naon nu terakhir? Oh nya Pak, nu kalimat teh umroh Pak. Ya jaman nyingir. Naon jawaban nama? Naik Pak Aji juga. Mbak orang Pak Ustad. Naon coba? Naik haji. Bagi yang mampu, tapi lu cuma mampu mah icingnya. Nah, gitu atuh Sun, pinter gini maneh teh. Kenyan ka Pak Ustad deh. Ayo coba. Terakhir dia, curang sebut barengan ya. Nah, nu kahiji salat. Kedua salat. Katilu zakat. Opat puasa. Kalima ngaji. Nah, gitu bagus. Nah, pelajaran enak nyampe di lah ya, udah. Ayo enak curang balik. Wallahu a'lam bishawab. Buset. Belum berguna. Ya teh, udah teh teraat. Arunya si Ujang jadi candahar. Rek maksud bari hujan bisa cuma candahar. Mang nuhun ya.
Ujang, Ujang, ada si Ujang kasarean. Oh, gening kasarean. Ujang, Ujang, geus dahar encan. Jang. Ujang geus dahar encan. Hujan, Nah, tuluy daang. hari ingat wae ka mama. Ka dieu Ujang mah. Geus tong diinget-inget wae mama mah. Mama mah geus tenang di alam surga. Abi, Ayo. Dia Ujang mah itu. Icing iber nyokot samburannya. Ya, nah sing lumbul, sing sehat. ibu yang minum mana China? Ayo, bibi po, kira-kiranya ke China. Bibi geus teu nafsu makan hayang sare. Salinela atuh bajuna, pan ima kotor. Lu atuh kira nek salin. Tubi orang geus salin. Nah, gitu atuh. Ibu. Ih, teka rasa ieu teh geus peuting. Aing kudu ka mana nya? Mendingan ayeuna mah aing dek bebeja we ka anak Maerna. Sabab lamun teu bebeja karunya ke anakna ngarep-ngarep. Indungna wayak ieu can balik. Mendingan ayeuna mah bebeja ah. Beda teh budak teh. Indung nangis eueuh, bapak nangis eueuh. Mending ku aing mah rek diurus. Ih, teh beuki lila beuki peuting kumaha nya? Poek meureun jabat teu mawa batre. Arek neangan obor sugane aya. Ika beneran iya aya obor sahanya kali iya obor budak ngajir arek itu yang asa mawa bensin ke berangpan terus ngedurukan bari ngala suluh teh taheueun aya arek diseuneuk je orang tanya. Nah, harus caang ari geus kieu mah. Sip. Itu juga si ibu. Si ibu ada ke mana? Ibu ada ke mana? Oi, ibu bade ka bumina Maerna. Arek naon? Peting-peting kayak Mama Erna. Iya. Ibu teh keur berang tadi nempo Maerna ujung po indun digugusur ku si Kokong ujung ku si Oneng. Ibu teh bebeja ka anakna. Oh, Bu, kade berurusan jeung si Onem, jeung si Kokom mah di si kos bos urang, berujungnya jadi mayit. Sieun atuh ari kitu mah. Mendingan ayeuna ibu anter yuk ka imah anakna Maerna yuk. Yuk, ayo tuh bisa kaburu peting manten. Wah, yuk.